Wah ya, kieu sare lain nu beberes kieu itu. Hah? Ada itu saha sarena kursi? Mama Abi, kakak datang. Manin? Teknologi barudak cenah. Wah, Abi di Banyur sugan ti mama sare kene. Astagfirullahaladzim, gagabah atuh. Kumaha mana pacar tadi menantu? Oh, aing. Di mana wae tuh wayah kieu kakak balik, teu inget ka anak pamajikan. Dasar. Ada matahari bersinar menerangi bumi. Ketika suami istri bertukar pikiran, isi kepala istri. Isi kepala suami. Oh, no. So, kayaknya mama bisa kemana-mana. Iya, kok aing mah bibirna gede kaput, tukang godin mah kok aing mah. Cicing lah kemana-mana aing mah. Kayak di bukan agak maghrib, tukang godin batur mah puasanya. Nope. Yep. Nope. Eka mana? Aya ka warung meuli udud. Kak, datang lah. Ya, nitip meuli gas. Mana duitna? Paneh eta tangan heula. Mama ini. Diraku, gua tuh kadeket babi mana? Tunggu nama di dia. Mana udud? Kapan teh mah duit tagalieu kok ya sakali meuli gas. Kumaha nya? Sok, saya teh ayeuna mah moal bisa loba omong ieu. Tuman pamajikan ka lalaki goreng sungut. Wae di kaput ieu. Sia, moal bisa ngomong-ngomong deui. Arek musup. Engke dibukana uing balik musup. Mun aya rek nyanung, sarek nahan. Sarek nyerenteng. Aing ngarek nahan. Resiko kerhara rek saogenan hayang nyanung sagala. Ieu mah konten mah. Mulai dulu punya asup kan salam. Assalamualaikum. Ya alon eta. Salam. Salam. Ih. Daun salam atuh nyaran salam tuh di ditu tuh kan. Ya, dia. Udah, harus gitu nang gitu. Dosa. Nah, menang duit ladang bisnis. Bisa aya pamajikan sok dipinta kabeh kumaha. Gitu. Aya cis kerbalanya tuh, urang mas rencang sangu. Ku ieu ngan aya 50, bari kerah meuli udud. Aku mah tuh, dengan sangu keur engke burit. Jeung uyah heula be ayeuna mah. Ye, kata duit abi loba. Urang balanya ka pasar. Wah, duit di mana teh mah? Dina calana AA. Hah? Tuh, dasar. Yahukeun. Aya pisan subuh. Sok atuh tuatan. Kieu. Kieu hek. Ajun. Ieu kumaha ieu?
Si Neng seberang, ayo. Gawat itu, ayo.